Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Sopo Putri Nianda dari kelas 12 IPA 2. Abdi di dieu arek ngabeberkeun beberapa materi basa Sunda anu geus diajarkeun. Nu kahiji nyaeta Biantara Sunda. Biantara Sunda teh nyarita di hareupeun balarea. Kalawan eusina leuwih tujuan anu rek ditepikeun. Aya pun anu kasuk biantara teresmi nyaeta contona biantara acara ulang tahun jeung biantara acara hiburan. Ari anu kasuk biantara resmi nyaeta contona biantara dina sidang rapat jeung upacara Agustusan. Aya pun metode atawa teknik biantara nyaeta nu kahiji metode nalar atawa metode ngapalkeun, nu kadua metode maca naskah, jeung katiga metode langsung. Aya pun beberapa struktur teks biantara nyaeta nu kahiji bagian bubuka, nu kadua bagian isi, jeung nu katiga bagian panutup. Materi kedua nyaeta panumbu catur. Panumbu catur nyaeta anu nyepeng kadali dina hiji jirangan kagiatan. Ari panata acara mah nyepeng kadali sakabeh kagiatan. Materi ketiga nyaeta sisindiran. Sisindiran nyaeta sastra wangun puisi anu ditulis kalawan kreatif. Diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwengku ku pada bait, jung baris unggal pada lisan. Ilaharna diwangun ku 8 enggang atau suku kata. Tujuanna nyaeta pikeun nepikeun isi hati, pikiran atawa pamaksudan ka jalma sejen bari henteu tokmal tea. Sisindiran teh dipasing-pasing jadi 3 rupa nyaeta paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Materi kaopat nyaeta kecap rajikan. Nu pertama aya trilingga contona tang tingtung jeung dar-der-dor. Nu kadua aya Dwi Murni contona ibu-ibu, bapak-bapak, jeung orang-orang. Nu katilu aya Dwi Reka contonya nyaeta basa-basi jeung upin-ipin. Nu kaopat aya Dwi Purwa nyaeta babaturan jeung babarengan. Nu terakhir aya Dwi Madya contona samemehna jeung sawewengi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.